Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepangkeun nami abdi Cecep di salapan Bapak kali ibu guru anu dipikawarna cangan anu dipika cinta. Dina video ieu abdi bade ngajelaskeun biantara anu judulna gunung jeung alam anu kedah dijaga. Hadirin anu dipika hormat, nagara urang teh beunghar pisan ku kaendahan alam. Salah sahijina nu paling berharga teh nyaeta gunung. Gunung teh lain saukur tempat wisata tapi oge janten panyangga kahirupan. Di gunung lah cai bersih ngalir kawarungan janten sumber hirup ka masyarakat. Leuweung di gunung oge jadi tempat cicingna sasatuan jeung tutuwuhan. Nanging dina zaman kiwari loba pisan karuksakan alam anu kajadian boh di Jawa, Sumatera, Kalimantan jeung wilayah sejen. Iyalah karuksakan sok jadi sababna muncul rupa-rupa bencana alam. Contohna weh kamari bencana alam di Sumatera. Hadirin anu kusimpuleun dipikawarna di wewengkon Sumatera sabaraha taun katukang nepi ka ayeuna sering kajadian bencana alam. Di antarana gempa bumi, ngabaledugna gunung, banjir jeung longsor. Bencana-bencana ieu teu datang saayana wae tapi sabagian gede disababkeun ku ulah manusia. Penebagan liar, ngabakar lahan, miceun untah kawarungan jeung teu ngajaga lingkungan. Ku kituna urang sadayana miboga tanggung jawab pikeun ngajaga alam. Sangkan bencana sapertos kitu teu teras-terasan kajadian. Hareutik anu bisa urang laksanakeun: hiji, teu miceun untah sembarangan. 2. Malak tangkal jeung ngajaga leuweung. 3. Ngiring program kebersihan. 4. Ngajaga warungan sangkan cai ti gunung tetap bersih. 5. Ngadidik diri jeung batur supaya leuwih mika cinta alam jeung sadar kana akibatna lamun alam teu dijaga. Hadirin anu dipika hormat, lamun urang bisa ngajaga gunung jeung alam, hartina urang ngajaga masa depan. Urang sorangan alam anu bakal basihan lingkungan anu sehat, hawa anu asri, sarta ngahindarkeun urang tina bencana. Ku kituna hayu urang sadayana ngahiji pikeun ngajaga ngariksa alam di mimitian ti diri sorangan. Sabab sanajan saeutik lamun dilakukeun bareng bakal masihan mangpaat anu gede. Sakitu biantara anu tiasa ku abdi disampaikeun. Hapunten bilih aya kekilangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.